Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu bihi alal imtisali bi awamirih wal ijtinabu an nawahi talaban liridoi. Wassalatu wassalamu ala afdali khairi khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi, amma ba'du. Wa qala ta'ala qad aflaha man zakkaha. Wa qala aidan aqimis shalah wa ita'iz zakah. Wa qala aidan alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra ila akhiri ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qintaratil Islam wa jasaril Islam. Wa qala an Abi Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adzin ilal Yaman fadzakarul hadis wa fihi anna Allaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadu min agniyaihim wa turaddid fuqaraihim. Muttafaq alaih wa bulabdi al-Bukhari wal makna wallahu wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, orang masih kene bisa kumpul ngariung bari sehat walafiat, sehat dohir, sehat batin, bari jeung ayeuna ditetepkeun keimanan, keislaman, oge menta ditetepkeun kaistiqomahan dina jalan kahadean. Mudah-mudahan ciri dina gampang malaksanakeun kahadean jadi alamat urang dituduhkeun kana jalan anu pisalameteun di akhirat intina. Nyameureunnan minggu kamari geus ngabahas dina cabang anu nomor ka 20 hiji nyaeta ngalaksanakeun salat nu jadi tihang agama, direndengkeun dina Al-Qur'an nu sakumaha meureunnan urang sadaya pada apal setiap lapad aqimis sholat pasti direndengkeun jeung ita'iz zakah. Dimimitian dina surat Al-Baqarah nyameureunnan ayat anu panghareupna sanggeus dibere petunjuk pituduh gambaran buku dasar hudan sebagai petunjuk bahwa Al-Qur'an teu aya deui anu diragukeun ajang pisalameteun, maka meureunnan karak we di dinya
salian ti iman kana anu gaib oge wa yuqimunas shalat wa mimma razaqna hum yunfikun. Tah didinya meureunnan ngarendeng teu dilangsungkeun aya lapad zakat tapi wa mimma razaqna sebagian anu dipaparinkeun rezeki ka urang. Dina ayat nu sejen mah puguh langsung aya lapad zakatna. Tadi meureunnan qad aflaha bagja temen pikeun jalma zakkaha anu ngalaksanakeun kana parentah ngaluarkeun zakat. Maka meureunnan ayeuna nuruskeun wasu'batu saniyatu wa isruna jeung ari cabang anu ka-22 na nyaeta ada uzzakati limustahiqiha biniyatin mahsusatin nyata ngaluarkeun zakat ka mustahikna kalawan niat anu ditangtukeun. Sabab beuneunan ngalaksanakeun zakat eta sampurna bakal ngadegna saberes ngalaksanakeun salat. Bahkan aya nyebutkeun la sholata liman la zakatalah, teu sampurna salatna lamun henteu ngaluarkeun zakat. Sementara ngaran zakat secara bahasa nyata meureunnan dicokot tina lapad zaka, suci, bersih, subur, nambah berkah gitu. Secara bahasa ya teman. Jadi lamun ku zakat ngaluarkeun tina sabagian harta anu geus ditangtukeun waktuna jeung jenisna, maka meureunnan eta teh bakal ngajadikeun tambah-tambah dina hartana. Lamun cek akal mengurangan, boga onta 5 ngaluarkeun domba hiji gitu. Nepi ka boga 25 kelipatan setiap 5 hiji, berarti lamun boga 25 onta berarti ngaluarkeun 5 gitu. 20 genep kan itu nepi ka 40 kita lain deui gitu. Begitupun ayeuna engke dina jenis zakat. Lamun maca kana hadis anu tadi disebutkeun bahwa dicanak tadi teh ngorehan tina kitab Nihayatuz Zain dina bab zakat aya lapad bahwa az-zakatu jasarul Islam. Jasaro itu jadi berani na orang Islam ku ngaluarkeun zakat. Nah, sabab lamun jelema Islam anu boga kawani tina ngaluarkeun hartana. Sabab lolobana teu wararani. Nyaah intina oleh Tuhan ieu nyaah. Sabab makin gede hitungan hartana maka makin terus berlipat oge hitungan zakatna. Nyata dieu teh lamun tina domba atawa embe ya, berarti ngitungna sabaraha hiji. Anu ngabilangkeun bahwa tina mulai 40 nepi ka 100 diternak nepi 1 tahun jadi nisob maka ngaluarkeun hiji itu.
lamun meureunana engke ngaluarkeun zakat teh aya tina emas kira-kira hitungan meureunana lamun rek dikilokeun mah kana 63 kilo 63 kilo gram emas anu disimpen eta kudu nepi kana sataun eta we kudu ngaluarkeun zakat. Bahkan dina hadis nu sejen dina kitab Bulughul Maram aya hikayat seorang perempuan atau istri ngangge gelang mendakan Kanjeng Rasul. Terus ku Siti Aisyah ditaros bahwa eta istri teh ngangge gelang aya kaperyogian maka ditaros ngaluarkeun zakat teu nya tina gelang anu dipake itu. Ari di urang make gelang teh wajar meureunana hiji paling ge nu make teh. Tapi aya nu teu wajar kan. Cara nu India teh nih loba ka dieu nganarakeunnya. Ari India pan lain emas sungkul kadangnya imitasi atau non aksesoris. Ieu mah make gelang dua belah itu belah dieu gitu. Nepi ka sebutkeun zakatan henteu cenah gitu. Mas nu dijadikeun rarangkeun dina dua leungeun. Nyebatkeun we tidinya bahwa lamun anjeun teu ngaluarkeun sebagian tina harta anu dipake ku anjeun maka engke bakal digeulangkeun tina seuneu neraka. Ternyata geuninganan nu dipake ge dina hadis eta mah sekilas nyebutkeun berarti aya nu perlu dikaluarkeun. Ya. Padahal dina ketentuan fikih mah emasna lain nu dipake rarangken. Aya teh disebutkeun hadis-hadis nu sajena anu dipake rarangken mah henteu. Tapi nu disimpen. Ya. Nu disimpen mah keuna kana sataun kudu ngaluarkeun zakat. Tapi dah jarang ayeuna kudu dipararake gitu nya. Boga emas dipararake, komo emas batangan mah. Ya, emas batangan mah disalarimpen pan di mana nya. Jadi maksudna kumaha nya teh supaya ngaraksa bahwa zakat teh kokotor berarti. Daki. Jadi ku zakat dibersihan. Tina eta daki. Sehingga bahasa zakat teh bersih. Ku zakat eta harta bersih gitu. Lamun teu zakat berarti campur antara anu murni jeung daki gitu. Pacampur sehingga engkena di mana teu dipisahkeun sarua jeung toge masih aya keneh sirah kulumun kacang hejona biasana sok dipikeun gitu lamun ngahiji mah. Nah, lapad jasaro dede boga kawani ngaluarkeun sabagian tina hartana. Terus de aya lapad nyebutkeun kintorotil Islam. Harta anu leuwih. Mana harta nu leuwih teh? Nyata leuwihna gitu. Dicanak tina lapad wa mimma jeung sebagian rozakna anu geus maparinan rezeki ka ulah. Anjeun gitu. Jadi setiap anu dibikeun ka urang, nu dirizkian ka urang, anu dimaksudkeun tina sababaraha perkara anu ditangtukeun wajib kana zakatna, maka di mana kasebutkeun eta berarti kudu ngaluarkeun zakatna. Kana zakat teh heula gitu nya ke kana sedekah. Karena meureun antara zakat jeung sedekah lapadna kadang aya nu sama gitu. Tah.
mana anu dikudukeun dina ngaluarkeun zakat anu ditangtukeun teh nyaeta meureunnan minaz zahabi tina emas wal fiddati perak wal mawasi ingon teh berarti hewan ternak ya. Hewan ternak nu mana ieu tah dina Fathul Qorib disebutkeun sababaraha bagian onta ya, sapi, domba. Kuda mah henteu. Kuda mun boga kuda henteu. Nya boga kuda sabaraha hiji oge, kuda mah teu termasuk kana zakat. Kumaha amun dikiaskeun pan di dinya disebutna baqarah sapi di urang kebo muning sarua teu nah kan gitu nya saruana aya bedana aya saruana sapi hewan ternak kebo atawa munding hewan ternak diternak terus dipakai gawe sapi kadang dipakai gawe kebo dipakai gawe sapi dialah susuna kebo aya teh kebo aya susuan mah sok diarah aya mah jarang ya jarang udah di orang tepati apanya kebo mah gitu ngan kiasna meureunnan di dinya kaasup da kebo ge sok di kurbankeun nih nya sok aya nu kurban make kebo berarti sajenis tina sapi gitu. Abis bisi salah make tinggal benerkeun we eta mah nya da sabab urang can nyaritakeun rintitan ternakna anu secara jenis kelasna tapi karak ningali bagian tina tulisan anu dimistikeun mah onta, sapi, jeung domba nya me urang mah tah sajenis eta. Ke tinggal nyandak tina kiasna. Kuda mah henteu. Sabab kuda ayeuna dipake dina ajang tutumpakan. Dagingna meunang da aya kisah anu disebutkeun bahwa Kanjeng Nabi disuguhan ku sahabat mencit heula kuda gitu ya. Halal kudana kuda ternak meureunnan anu dipake kumaha lamun kuda liar seperti kuda zebra nah gitu dan pasal jenis keneh ya eta mangke babna kudu ngajelaskeun ngorehan tina masalah bab fikih. Urang di dieu mah masih keur nyaritakeun bab akidah keimanan. Jadi encan kana fikih gitu. Sejenis nya jenisna apakah kaasup atau henteu engke eta mah dina bab fikihna. Terus meureunnan dina kelas tadi mawasi ya, hewan ternak. Pane hewan ternak. Terus wal hububi sisikian mana sisikian teh meureunnan pare gandum ya terus naon deui anu sajenis kitu jagong sisikian ya wasamari buah-buahan berarti kana tani berarti gitu tah wan nakhli korma khusus tama dari urang mah eueuh anu ngebon korma mah biasana nya orang timur tengah kan itu ka Mesir lah ka Arab ya, di urang eueuh ngan sok dijadikeun deui kias dina palebah zakat fitrah di ditu kutna ku korma di urang ku beas zakatna sabab berenang di itu mah makanan kut teh makanan pokok ku korma
lamun teu gandum dijadikeun roti nya. Di urang mah makanan pokokna teh sangu. Ada yang lain beas urang mah. Samelain hayam. Urang mah makanan pokokna sangu. Mentakan we jakatna ku beas gitu. Tadi oge kan sisikian jadi itu makanan pokokna teh korma da langsung didahan gitu. Gandum dijadikeun roti gitu. Urang mah beas dijadikeun sangu. Kita dikiaskeun. Lamun heug kudu nutur-nutur Kanjeng Nabi atuh urang kudu balanya jauh kudu ka ditu meuli korma zakat weh gitu. Ya. Urang mah pandaharna eta entah kupikir tadi aturna gitu. Jadi abongkena zaman Kanjeng lamun sebutkeun muhdasat nya perkara nu anyar Kanjeng Nabi can pernah kudu zakat make beas. Komo duit lembaran bari jeung ditukeran pulangan deh. Henteu zaman ayeuna aya nu ku beas, aya nu ku duit, bahkan via transfer online jelema di mana nu narima saha. Aya muhdasat. Sementara ari zakat teh perkara agama. Lamun heug kudu dituturkeun ku Kanjeng Nabi jeung lamun ayeuna cenah alus menurut sahabat pasti dipigawe. Sahabat eueuh nu zakat make beas. Nu make jagong eueuh. Da dari itu mah kabeh ge make korma. Lamun teu korma ge pasti gandum gitu. Berarti bid'ah. Sok zakat make beas, terus make duit. Penjakat ayeuna mineng lolobana teu meuli heula beas, tapi langsung duit. Tah, hukum fikih eta nu ngajalankeunana gitu. Nyiaskeun eta lain zakat ku duit. Ari duit mah pan lain fitrah ku makanan pokok jelema mah tara ngadaran duit, tapi ieu duit dihargakeun saharga beas kan gitu reunan. Ya. Jadi lengkapna kadinya tah. Jadi kadang sok wawarehan statement wa kullu bid'atin dolalah teh kadinya setiap ayeuna nu bid'ah dolalah ya kullu muhdatsatin bid'ah setiap anu eueuh ti Kanjeng Rasul teh dipigawe ku sahabat bid'ah tah berarti zakat make beas jeung ku duit bid'ah. Urusanana agama bahkan di nempono eta mah kulu cenah are kulu teh kabeh di mana jame kulna kul jame kabeh tapi dibagi deui cenah. Ongko jame teh kabeh cenah. Tidak dibagi-bagi setiap 8 kul di situ semua. Kumaha teh dibagi di perkara agama bukan perkara dunia. Tadi dibagi deui. Cenah kul, ari kul mah kabeh atuh. Muncul manehna kul kabeh nya kabeh, arek perkara agama, arek perkara dunia, nya kudu kabeh. Perkara agama. Terus lain media deui. Ti heula kungsi saencan manggih manehanana kana misahkeun tasbih bid'ah. Eueuh Kanjeng Rasul teu make tasbih, tasbih teh bid'ah. Kadieu-kadieuna meunang da eta mah media da sabab mararake. Naon lain make tasbihna, make media seperti YouTube, HP, eta mah media bukan perkara agama, itu mah media. Nah intinya statement yang sudah berubah gitu. Kemudian deh anak kadieu-kadieuna aya deui pihak ti manalehanana teh nyebutkeun bahwa Imam Syafi'i bahkan ayeuna sahabat nyebutkeun bid'ah anu pang enak-enakna taraweh. Kanjeng Nabi teu ngalaksanakeun taraweh 23 plusnya 20 jeung 3 witir henteu. Ari ayeuna kan aya 20 plus 3. Di Madinah teh 23. Apakah eta disebutkeun bid'ah? Oh cenah itu mah lain lagi. Tuh kitu hungkul ngelesna teh gitu jagona gitu. Embung we. Bagi dia cenah aya Imam Syafi'i ngameunangkeun bid'ah hasanah, aya bid'ah dolalah, aya bid'ah hasanah.
Tapi umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa bid'ah hasanah itu yang seperti apa. Jadi anger kadieuna ngaku aya bid'ah hasanah. Jadi bid'ah itu dibagi dua, aya bid'ah dolalah, aya bid'ah hasanah. Tapi anger orang umum tidak mengetahui yang dimaksud Imam Syafi'i bid'ah hasanah itu ini. Berarti statement dari awal berubah. Jadi intina mah hayang ngecohkeun ka jelema anu bodoh supaya kabalinger. Eta intina mah. Ya. Urang kumaha atuh, urang mah satungtung akur keneh jeung hukum syara teu ngalanggar kana parentah anu samistina, maka laksanakeun. Ya, dina buah korma, terus wal karomi anggur. Jadi buah eta mah kelas non buah anu rada mahal kan itu kan. Nya korma jeung anggur misah. Dan memang tadina ari di daerah Arab tanina kana korma jeung kana anggur gitu. Jadi urang parupa-rupa aya jagung teh nya umbi-umbian segala macam teh eta wajib alaihi maka wajib kasih eta jalma ayat ba'a zakatiha maka kudu masrahkeun kana pirang-pirang zakatna. Nah, berarti ngaluarkeun zakat tina jenis anu geus disebutkeun emas, perak, hewan ternak, terus pertanian teh sisikian, biji-bijian. Disebutna lamun ka itu mah modeunan serealia cenah cek bahasa itu mah. Ya. Biji-bijian, terus modeunan buah-buahan, korma jeung anggur. Kadi-kadieuna aya zakat profesi. Ya. Kadi-kadieuna ye zakat profesi. Oke dibedakeun deui nu kumaha si zakat profesi teh kan gitu ya. Kadang para pegawai sipil mah dipotong ti heula zakat teh. Teu nyahueun deh. Ujug-ujug dipotong we. Ya, zakat cenah. Menang teu kitu memang menang ya dicokot tina nu beunghar jadi hud min amwalihim cokot hartana seperti tadi dina hadis nyaeta Muad dipiwarang ku Kanjeng Rasul diutus ka negeri Yaman ajang nyandak harta anu aya di negara eta supaya ngaluarkeun zakat nyata annallaha qad ibtaradu alaihim maka Allah cenah di dieu qad ibtaradu geus mastikeun mardukeun ngawajibkeun ka anjeun sedekah tapi amwalihim ngaluarkeun zakat. Jadi lapat sedekah di dieu mah zakat. Ya, sedekah fi amwalihim jadi ngaluarkeun sedekah bi makna zakat. Tisaha tu khodu min agniyaihim jadi nu beunghar mah kudu dipenta maksa sabab rata-rata nu beunghar mah nyaah kana hartana sabab meunangna bahasana teh kitu lamun kadatangan nu kitu teh nyaho naon sih hayang geunahna hungkul urang nu capekna kudu ngaluarkeun zakatna. Eta semakin gede semakin hese ngaluarkeun zakat teh. Seperti lamun cek urang teh memboga duit tinggal ngitung 10.000 cokot we 2,5% tina 10.000 sabaraha duit berenan 2,5% tina 10.000 250 perak. Eueuh aya nama nyokot teh paling oge ngaluarkeun teh 500 nya 1.000 tawa 2.000 berarti geus gede kapasitasna lain 2,5% deui eta mah sedekah.
Dina bimana na sodako, angke aya sodako nu wajib bimana zakat, aya sodako wajib bimana aya napakah. Jadi inti nama nyata ngaluarkeun sabagian tina anu geus dirizkian urang teh ku Gusti Allah. Ngan aya ketentuan-ketentuanana. Lamun heug ningali papasanana wa mimma rozaqnahum. Jadi sebagian anu geus dirizkian anjeun ku kaula maka yunfikun napakahkeun, dikaluarkeun gitu teh. Anu sebutkeun rizki ka urang teh berarti rupa-rupa. Maka dina ilmu fikih mah khusus kana zakat mal jeung zakat badan. Lamun zakat mah harta nu tadi, zakat badan berarti kaasup kana zakat fitrah nu wajib teh. Engke aya nu terselubung dina makna zakat teh nyata nu sebutkeun kamari zakatut thariqah. Zakat thariqah. Mana nyata meureunan ngaluarkeun sebagian pahala ganjaran jang dipasrahkeun kanu entos teu aya. Aya bimana meureun ngaduakeun Allahumma baligh wa ausil sawaba ma qara'na. Jadi Gusti moga nganepikeun kana pahala ganjaran tina bacaan abdi tah eta. Dina naon eta teh? Nyata nu dina Sirur Asror teh karangan Tuan Syekh nyebutkeun bahwa zakat anu bimakna thariqah teh nyata sedekah ganjaran gitu. Terus diulas deui nepi ka bahasan secara ilmu tasawufna bahwa tina zakat teh lain ngan sakadar ganjaran hungkul nu sifatna tadi doa, maka sebagian rizki tah amanaan garis bawahna rizki lain sakadar harta ya. Sehat adalah rizki, keluarga adalah rizki. Jadi rizki teh kan umum sifatna, orang masuk dipersempit nyata rizki teh duit orang mah gitu. Padahal mah sehat rezeki, boga anak soleh rezeki, istri bageur rezeki, keluarga harmonis rezeki kan gitu, dipercaya kudunungan rezeki. Maka tah lamun ngamaknaan rezeki di dinya rupa-rupa, maka wa mimma sebagian daripada itu berarti konsepna kudu ieu lamun diberi umur rizki urang diberi umur panjang maka kaluarkeun umur anjeun ulah dipake jang kahirupan dunya hungkul. Maka sebagian umur anjeun teh pake atuh kana perkara nu manfaat jang akhirat. Mas puguh nu diparentahkeun wajib mah salatna, puasana, zakatna. Pan ditangtu-tangtukeun. Maka sebagian umur anjeun pake jang perkara nu manfaat. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaat bagi manusia yang lain berarti keur ngamanfaatkeun syukuran umur. Kan gitu reunan. Ya. Sehat pake ngariung, ngaji, talab ilmu atau ayeuna silaturahmi berarti eta keur memanfaatkan sebagian tina sehat. Jadi setiap lamun heug di garis bawahina makna rizki berarti universal. Coba ayeuna berusaha untuk memisahkan ulangan sakadar urusan teh kaduniaan hungkul, jadikeun tah setiap nu dirizkikeun ka urang teh jadi perkara akhirat gitu. Jadi konsepna teu sempit. Lamun sempit urangnya sakitu-kituna we makna nu dikandung teh kudu ngaluarkeun harta. Entakan sok aya bahasa lamun ayeuna teu mampu sedekah ku harta ku tanaga. Kan gitu. Teu mampu ku tanaga ku pikiran, ide, konsep,
Ya, strategi teknik tak bagikeun jadi manfaat. Berarti eta ge sedekah. Bahkan senyum pun sedekah. Ngan kade ulah sosoranganan jeung minang-minang teuing senyumna. Bisa dianggap gelo. Nah, ieu ngamanaan zakat lamun keur konsepna bahasa kitu hungkul harta hungkul gitu. Zakat fitrah khusus berarti ke dina bulan Ramadan. Zakat harta anu geus ditangtukeun tadi nisab dina sataun. Maka di dinya nage min agnia ti jalma anu sugih nu beunghar. Kumaha nu teu beunghar? Nu teu beunghar mah ayeuna meureunan narima jadi mustahi tina zakat. Nu teu beunghar mah. Tapi nu beunghar meunang teu narima zakat. Nu beunghar meunang teu narima zakat gitu. Meunang cek saha dibere ku nu miskin. Lain ku panitia pembagi zakat. Ku panitia pembagi zakat teh dibikeun ka orang miskin. Ku orang miskin teh urang mah aya keneh bikeun we ka si anu da sok susuruntung teu kabagian dibikeun eta ku si eta teh. Jadi diberena lain ku panitia zakat tapi ku si miskin. Teh mah. Panaeuna mah sok ngamiskin-miskinkeun maneh geuningan teu kabagi teh. Ya. Nah, cenah RT urang mah teu kabagian. Si anu mah ya. Geus pugu dijadikeun cukup. Ngaku-ngaku miskin. Padahal mah Allah geus nyoretkeun bahwa eueuh dina coretna pasangan beunghar gina jeung miskin teu dipasangkeun. Tapi nu dipasangkeun teh cukup. Lamun peuting jeung beurang. Lael wan nahar. Nya. Lalaki jeung awewe. Lalaki jeung awewe, beurang jeung peuting. Simal yamin kiri kanan. Gitu. Langit bumi, darat laut. Tapi lamun beunghar kaya lolobana berpikir lawan daripada kaya miskin. Ya. Nu direndengkeun dina lapadna henteu agna wa masakin henteu. Tapi agna wa akna. Beunghar jeung cukup. Ke asup kana bab akna teh tina qanaat. Ngalap cukup, maka dicukupkeun ku Gusti Allah. Cukup. Nah sebutkeun cukup kitu memang dicukupkeun urang mah ku Gusti Allah. Beuteung urang cukupna sakumaha, maka dicukupan ieu sapoean ieu da jelema mah beuteungna sakieueun. Cukup. Terus baju nu dipake cukup nu dipake. Lamun kotor seuseuh neangan nu bersih pake. Berarti dua ge cukup meureun. Sabenerna mah. Nya, nu hiji dipake geus kotor ganti ku nu anyar nu ieu seuseuh. Cukup. Dahar sapoe cukup. Lamun ngalap cukup mah nya cukup. Urang biasa sapoe 2 kali berarti cukup 2. Nah anu ngajadikeun ripuh teh nyaeta kahayang. Kahayangna menu nu beda. Ya. Sebenarnya mah anu dibutuhkeun mah daharna. Cukup 2 kali sapoe oge. Dahar mah jeung naon we. Tapi cek nafsu daharna hayang anu kan gitu. Padahal cukup ku dahar oge. Tingali waktu lamun keur dina keur puasa datang maghrib ku nginum sagelas jeung nyeuneut gorengan hiji ge cukup beres.
Tapi naon nu mawa kudu sagala rupa aya? Nafsu, kahayang. Sagala rupa dibeli, gorengan aya, encan pastel, encan karoket, bala-bala jeung sambelna, encan es, encan sangu, encan sayur. Begitu dur adan teh nginum gorengan beres. Mawa we nafsu, balas dendam. Berarti di dia mah lain nguji, diajar lapar, tapi memang rek balas dendam. Tadi tedaang ti isuk mula ada tungtungna kewajiban ngalaksanakeun salat maghrib katoler-toler, salat isya jeung tarawih tinggalun gitu. Lamun nyebutkeun cukup lah dahar sakitu. Di baju cukup cara tadi. Imah cukupna kumaha? Nyenjang nyiuhan, aya kamar, aya dapur, aya WC. Cukup sakitu ge, cukup. Nu mawa capek hayang alus jeung lega. Jadi we capek. Panu mawa hayang kitu. Cukupna kumaha? Tut ayeuna boga kamar hiji, boga dapur, boga WC. Cukup lamun ayeuna urang rumah tangga ku salaki jeung pamajikan can boga budak kamar hiji, dapur jeung WC. Ruang tengah imah meureunna. Da sakamar ge moal bea kuduaan. Sugan gugulingan sakamar kuduaan henteu da. Anggar we satempatkeun sare. Cukup sakitu, cukup. Ngan hayang pan nu rada pantes imahna, nu lega, anu loba kamarna. Tak lega jeung sagalarupa teh eta mah kahayang. Lain ngalap cukup eta mah ngudag-ngudag kahayang mitakan cenah lamun heug makin loba kahayangna maka makin capek ya wajar lah. Lamun ngalap cukup hungkul mah moal capek-capek teh ngalap cukup mah oke bahasanana jeung qanaah gitu. Ya. Sebutkeun agna wa aqna gitu. Cukup dicukupkeun ku Gusti Allah. Da anu ngajadikeun pikeun urang nyata di mana cukup urang sapoeun ieu maka lamun aya leuwih tah kintorotun leuwihna maka bere atuh sisihkeun sebagian bisi tatangga aya nu encan. Contoh teh mah gampangna urang masak saliter kabeh geus darahar aya keneh bisi aya anu lapar mah nya suguhan we tah. Terus kumaha lamun misalkan boga duit 50.000 jang balanja, jang jajan, terus jang ongkos, geus menang memperhitungkeun. Aya we leuwih tah sesa 2.000, tanu 2.000 nah kaluarkeun gitu. Tina 50.000 teh anggap dia lamun hitung-hitungan, ngitung-ngitung dina kebutuhan sapopoe. Meureunnan meuli beas 10.000 salitereun nah. Meuli lauk pauk jeung segala rupana tah 30.000-eun. Jeung segala rupa pokon samahieun masak poe eta 30.000-eun misalkeun. Berarti aya 20.000. Pakai jang jajan tah 10.000. Lamun aya 2 berarti 15.000 nyesa 5.000. Misalkeun gitu nya. Da urang mah teu bisa ngatur biasanya pasrahkeun we ka indungna. Saboga sakieu pasrahkeun nya beres urang mah gitu. Nu jago mah indungna we gitu nya. Urang mah bikeun we. Bahkan dibere duit ayeuna 20.000 ge mah indungna mah gitu. Urang mah can puguh gitu. Kumaha carana? Ke eta mah urusan dapur. Nepi ka meureun aya we tah sesa. Nya 500 atawa 1.000 maka eta dijadikeun bagian tina ngaluarkeun harta anu aya. Rezekina poe eta sakitu maka ngaluarkeun. Tah lamun tina 50.000 ngaluarkeun 2.000 sabaraha persena? Tina 50.000
dimana lamun jelema hitung-hitungan gitu nya 550.000 setengahna oge geus 25.000 setengahna lamun 10% 5.000 nya 10% berarti lamun 2,5% tina 5.000 pan 10% 5.000 teh lamun 5% berarti 2.500 berarti bagi 2 1.250 orang. Jadi lamun 2.000 teh leuwih ti 2,5% ngaluarkeunana 2.000 teh tina lamun boga duit 50.000 berarti geus leuwih katentuan tina zakat tadi disebutna eta keur diajar tina ngaluarkeun harta anu leutik sodakoh merek nama gitu. Jadi konsep belajarnya ngaluarkeun harta nu aya sabagianana gitu heula tah. Ngamaknana sabab lamun zakat kan setahun ditangtukeun ieu-ieuna terus hargana 2,5. Ieu mah geuning urang oge diajar salat ti leutik. Diajar ngaji ti leutik, diajar puasa ti leutik. Bahkan manasik haji ngelaletik begitu oge zakat atuh diajar tinu leutik ganti we teh ngaranna jadi sadaqah ngaranna hungkul. Jadi intina mah belajar ti leutik, salat diajar ti leutik, puasa belajar ti leutik, ngaji diajar ti leutik, zakat ke diajar tinu leutik gitu. Jadi lamun geus biasa engkena moal hese deui boga we sifat kawanian ngaluarkeun harta gitu. Nah zakat. Sabab pan meureunna perangna ieu ngaluarkeun harta teh nya dikodok terjadi gitu. Di mana boga paniatan gitu teh perang orang teh kaluarkeun entong gitu. Aya pangwujugna mentakan aya bahasa we qad aflah bahagia lamun jelema anu bisa perang jeung dirina boga kawani aja ngaluarkeun tina hartana. Iraha ngaluarkeun harta kitu teh pisarro iwadaro keur boga jeung keur teu bogana sarua pangkatna teh. Jadi alladzina yunfikuna pisarro keur laluasa keur boga wadaro keur sempit oge sarua. Tong boroneng jang batur cenah urang oge eueuh. Di dieu mah arek keur boga arek keur teu boga justru terkadang nu sok daek ngaluarkeun teh jelema nu teu boga dibanding jelema nu boga gitu. Pernah diuji pan masing-masing ayeuna lamun nempo teh mah nguji challenge lah gitu nya. Budak leutik di jalan titah barang penta. Kanu bajuna gararaga mah hese barerena teh. Tapi lamun barang penta kanu jelema nu ngarasakeun teu bogana sok gampang golosor. Jelema lapar barang penta kanu gararaga can pernah ngasaan lapar hese barang berekna. Tapi lamun barang penta kanu geus ngalasaan lapar menta lapar hayang dibere dahar pasti teu kudu dipenta ge digeroan ditawaran. Sabab ngarasaan kumaha posisi lapar, kumaha posisi butuh. Sehingga nu ditarowelanana ge hud min amwalihim minal agniya cokotan. Ari colong mah lain deui eta bahasana ya. Disebutkan hud di dieu mah cokot teh penta. Sehingga kan aya sahabat anu tadina miskin teu daya teu upaya menta ngadoa ka Kanjeng Rasul hayang dibeungharkeun. Teu diijinan awalna.
Ya, sabaraha kali minta unjukkan Gusti yang beunghar, semalam mun dibeungharkeun moal bener gitu. Moal Gusti abdi mah cenah odoh. Tungtungna tah ieu we angon doma mimiti mah nya beres ngangon datang salat jamaah ngariung ya. Tungtungna anakan telat jamaahna tinggalin sarakaat mungkin loba deui tinggalin 2 rakaat anggang nepi ka tungtungna teh jadi makmum masbuk salat rakaateun gitu. Tungtungna teh eueuh salat sorangan geus salat sorangan mungkin loba teu kaperenan ka mana cenah teu ka masjid itu pon itu cenah dombana geus loba geus teu ka siwer datang ka masjid geus sabaraha hitungkeun cenah asa 2 gunung mah hud cokot jakatna jadi tah mulai tidinya teu inget kana purwadaksina mimiti geuninganan pantes meureunnan eta sebagai contoh nu teu dibere beunghar harita pasti aya maksud jeung tujuan hikmah di dalamna sabab dibere beunghar biasana sok adiguna hese diajakan ruang riung dina pada waktu keur taat ka Gusti Allahna gitu sok we geura majelis taklim tingali masjid jamaahan anu rutin saha nu kararitu nu bararoga di mana sibuk na mobil nya bisnis masih kena di kantor contohnya tadi tina domba hiji 2 300 nepi ka gunung di penta jakatna hese tungtung napan ayeuna di laknat disiksa kabeh beak bahkan lain domana hungkul jeung jelema-jelemana ingat si karun nu manggul koncina hungkul kudu 70 urang koncina itu teh komo ayeuna jerona beureunan gitu banding ku hese dititah ngaluarkeun hak tina para fakir miskin duafa jeung sajabana dikerem kabeh jeung jelema-jelemana cokot teh contoh ayeuna nu paling gampang dina keur ngaluarkeun hak tina nu ngabogaan lisensi bahasana nya bahasana pajak boga mobil aya pajak boga motor aya pajak boga imah aya pajak boga penghasilan aya pajak komo ayeuna geuning aya aturan 2 tahun tidak bayar maka dicoret dari administrasi daftar tidak ada dianggap we tamat cenah meureunnan motorna motor non yang di museum gendeh gitu lain dipake di jalan karena peraturannya gitu ayeuna rek dipake 2 tahun teu mayar berarti geus teu layak menggunakan jalan raya geus di kebon eta mah bakena cenah itu meureunnan teu heula mah ayeuna batasan bayar pajak teh sabaraha tahun 5 tahun ya. 5 tahun teu bayar pajak akhirnya kembali deui jadi hak negara cek dina undang-undang kenegaraan segala jenis kekayaan di darat di lautan itu adalah punya negara ya. Pasal 7 semua adalah milik negara dan dikuasai oleh negara. Kurang naon atuh? Boga imah, boga sertifikat, boga mobil, boga BPKB na, boga motor, boga BPKB na. Tapi amun cek pemerintah cokot berhak teh pemerintah nyokot
berhak kan, karena semuanya dikuasai negara, kurang memiliki sementara temayaran we tah ke pemerintah teh ya? Pajak teh akhirnya datang sanksi dan teu mayar keneh wae denda deui, teu mayar keneh wae sita. Bener teu? Jadi balik deh jadi harta negara. Kaharti ya. Eta karak hukum peraturan perundang-undangan menang jelema. Balikeun ayeuna. Ceuk Gusti Allah teh maneh teu mayar pajak? Teu mayar pajak? Teu mayar pajak? Nah, sabarakali ceh hayu ieu tungguan teu mayar pajak. Teu mayar pajak. Kan gitu deh. Nah, kamu kudu mayar pajak, zakat. Di titana zakat, teu mayar zakat. Ieu mah tadi mah kana harta urang ngecek negara kan pajak. Toh pajak itu digunakan untuk bener jeung negara? Bukan, untuk semua oge warga negara dipake jalan, infrastruktur, anu dipake gaji jeung segala rupa. Nyameureunana tadi dari rakyat cenah kembali untuk rakyatna sesana we anu lobana mah kabelah ditu. Zakat kan dibalikeun deui li mustahik jeung mustahikna nya balik deui teh ka mustahikna ya. Maka ceuk Gusti Allah teh zakat oke disanksi. Mana sanksina teh zakat mimiti nya tah dikurangi kepercayaan mulai tah kepercayaan berkurang ya. Tejakat deui sanksi deui, tejakat deui sanksi deui. Engke mah hese mayar zakat maka disita kabeh. Maka kapukur saur Buya Basit nyita na Gusti Allah bermacam-macam. Sakedep netra ayaku kabakaran, ayaku kamalingan, ayaku diinjem teu mulang-mulangkeun, aya anu ku longsor, aya nu ku banjir, aya nu ku angin. Ya kumaha Gusti Allah we. Nepi ka nyaritakeun ayeuna kabakaran pasar Cicurug 5 menit beak kabeh. Beres. Terus ayeuna longsor sabaraha menit? Datangna gempa longsor beak kabeh. Kakerem ku taneuh gitu kan, lain ku cai kakeremna. Dibawa ku tsunami beak kabeh jeung jelema-jelemana. Jadi lamun geus di posisi disita mah lain ngan sakadar hartana hungkul jeung jelema-jelemana gitu. Maka meureunnan di dieu lain arek memperjelas secara masing-masing bagian zakatna atau sedekahna, tapi keur ngabahas konsep urang wani teu ngaluarkeun sebagian harta, sebagian waktu, sebagian sehat, sebagian umurna, sebagian tanagana ajang kamanfaatan supaya berkah. Naon berkah teh? Nyata ziyadatul khair, tambah subur kahadeanan nana. Dipake umurna kana hade maka ditambahan deui kahadeanana, ditambahan deui tina sehatna, ditambahan deui komo meureunnan dina harta mah ayeuna kelipatan-kelipatanana yudo ipulima yasa, tergantung ceuk Gusti Allah rek ditikal-tikalna sabaraha. Timulai meureunnan hiji banding 10, hiji banding 100, hiji banding 700, hiji banding 800 jeung macam-macamna. Bahkan ayeuna meureunna kelipatan ganda nu teu bisa dibilang-bilang engke weh wayarzuquhu min haitsu la yahtasib, teu disangka-sangka. Bahkan ayeuna kelipatan gandana. Tah bagian tina cabang iman nu nomor ka-22 teh
nyata boga rasa wani ngaluarkeun sebagian anu geus dirizkian ku Gusti Allah ngan di dieu mah coretna nyata ngaluarkeun zakat. Konsep lain bahasanana keluar tina bahasa zakat aya sodako. Salian ti zakat jeung sodako maka ngamaknaan wa mimma rozakna ima umur ya, ima sehat, ima waktu, oge ima ganjaran pahala anu dikocorkeun, dibagikeun nyata balig wa ausil sawaba maqrona liruhi kan gitu. Tah eta kebagian keneh. Tanu ka-22. Nah, hayang diperjelas masing-masingna eta kudu ngaji fikih. Ngaji fikih mah hiji-hiji ke. Dina materi maksudna makna zakatna materi nu mana ieu? Jadi maksudna kan hari iya. Materi wae berarti kan anu tadi kan ketika nikmat dina teh ge urang ngajakkeun ge carana cara sholat. Ya ku sholat, ku wiridan, ku zikir, ku ngaji. Berarti si konsep orangna mempergunakan sehatna, umurna gitu ya, dipakai ajang ngadeuketan ka Gusti Allah supaya tambah-tambah berkah, niat nambah-nambah kahadean gitu. Jadi ulah dipersempit, wah zakat teh kur materi harta benda ya. Karena memang konsepnya manusia yang mempersempit bahwa zakat harta, zakat badan fitrah, selesai sudah gitu. Maka kusabab ditambahan deui ieu teh kajian ti mana kok aya tambah-tambah modal kitu nya meunang ngorehan lain meunang sorangan. Dina mimiti dina sirul asrar dina kitab anu kenging tuan seh nyata meureunna tina masalah zakatut thariqah. Dibuka di konsep secara ilmu tasawuf nyata ngagunakeun sehatna, ngagunakeun umurna nyokot mana atuh igtanim homsan qobla homsin tidinya eta teh manfaatkeun 5 perkara satungtung datang anu 5 perkara can datang tah meureunna hiji masih kena hirup samemeh maot berarti ta gunakeun hirupna. Sehat sancan geuring gunakeun tah keur sehatna sabab ayeuna lamun geus geuring mah sok loba kahayang hayang ka majlis cenah ayeuna Pak Imam Pak Ajengan cenah lamun heug cager mah deuh cenah ke daai ka masjid cager we eueuh pan kitu keur beunghar mah hese keur teu boga mah cenah hayang da barang bere teh da ieu pan teu boga boro-boro jang batur geus we boga poho gitu nyaah deh sok we keur can panen mangke cenah bantuan lamun geus panen mangke dibere lah begitu datang we panen kan ulah jang batur teh tong boroning jang jelema sok tingali nu panen pare tong boroning jang jelema diitung sabaraha kilona tina saton nya saton sabaraha kilo ku manuk jeung ku hayam geus ulah sok tingali nu moe datang manuk dihiber-hiberkeun datang hayam dibabetan lamun niat konsep secara ilmu anu leuwih eta nama da ku hayam anggap we sodaqoh ka hayam mere barang dahar ka hayam mere barang dahar ka manuk da moal karung gitu da moal beak 1 kilo 2 kilo ku hayam oge samahieun hayam harita geus wareg mah ada rindit dimakarak cok-cok babet da datang deui da coba lamun dipikiran bahwa urang meureunnan anggap we sodaqoh ka sato lobana mah ulah ku hayam ulah ku hayam oge manuk geber-geber dah meureun we can ngarasaan nya ieu mah lain masalah can ngarasaan teh na ieu konsep nah ikeun ngabejaan konsep gitu bisa we ngomong cenah gitu
lain masalah bisa ngomong nah ieu keur mere piwurukan nu sakumaha coretna bahwa geuning tong boroning ka jelema kasato ge geus nyaah itu komo ka jelema pan dileteran ka jelema mah coba sok dibere parena teu ka jelema henteu jelema mah geus genah menang ngaheler teu nyaho tanurna teu nyaho ngaberakna teu nyaho ngebotna teu nyaho ngahelerna nyaho geus jadi beas kaluarkeun narima ieu cenah ngaraosan zakat beas abdi panen sabaraha hektar sakieu kenging sabaraha ton sakieu tah ieu ngaraosan cenah 2 liter pan didoakeun kudu narimana teh nya sing berkah sing panena sing ieu deui sing ieu tah eta tapi lamun teu we ngaluarkeun zakat tong boroning ku Gusti Allah ku jelema ge sia sing ayeuna doana geus garoreng anggap berarti lamun didoakeun goreng model kitu eta jelema berarti goreng patut iya ngadoakeun goreng teh goreng tapi ucapan goreng kitu berarti binapsi ku sabab dirina teu ngaluarkeun zakat jeung sedekah dan jelema nu sedekah mah didoakeun goreng ku jelema teh nya lamun tukang sodako, tukang zakat mau didoakeun goreng justru didoakeun alus mentak didoakeun goreng ge berarti aya nu goreng gitu. Ngan teu introspeksi dah jelema kitu nyaho naon sih. Bahasana kan gitu nyaho naon. Justru geus dibejaan ya ku Quran teh dipandu ku Kanjeng Nabi dipandu ayeuna meureunnan ngomong we gampang gitu. Bahkan dina zakat atawa sedekah nyebutkeun kasampurnaan nana nepi ka anu dipikanya kan nepi ka aya dongeng sedekahkeun nu dipikanya akhirna cek bapana teh bapana ajengan bebeja ka masyarakat sedekah itu harus yang paling disayangi yang paling berharga akhirna cek budakna teh bapa bogeun hayam anu berharga pan dibikeun ngadat eta mah jang batur jang urang mah gitu itu di wilayah-wilayahnya mentakan kadang-kadang ya para ustad para kiai nitah nama tararik tapi dirina kadang teu mere contoh padahal nu bukti mah ayeuna supaya dipika jadikeun contoh ku masyarakat maka contohan heula gitu hese jadi contoh teh gitu. Kanjeng Nabi nyontohan ti heula. Para wali nyontohan ti heula eta hartana dibarikeunana teu butuheun. Tah kadieu nama justru hayang ngarau ngawurkeun embung gitu. Kadieu nama. Bahasana we kadang sok diplesetkeun deui ku masyarakatna. Aku masyarakat na kene nya cenah kur bisa ngomong na hungkul nyontohan henteu manehna mah nitah we zakat manehna ge titah sedekah hese ada bonganan atuh ada bonganan balik deui pan tamyang malik kabitis maka ibda binapsik mimitian atuh ku diri urang sorangan memeh ngajak ka batur teh pati-pati Buya Basit nitah ka masyarakat sa Kabupaten Sukabumi lamun teu dicontohan heula. Entak aya jis mula jamaah ayeuna buyana mah tos teu aya tapi jisna ayeuna geus ngembang ka ditu ka dieu dipake. Da buyana mere contoh ti heula memeh ngajak ka 15 tahun hese. Mere contoh we terus bergulir-gulir akhirna karak we. Di urang geuning ayeuna jalan kamari ieu pareum deui. Gerakna memang menumbuh kembangkan gitu teh ayeuna teh cara melak mimiti. Ngarawat mah hese ari melak mah mimiti. Geus panen rumasa geus panen geus we padahal mah ajang ngarawatna. Ya, ngarawatna ieu nu butuh support ti ditu ti dieu jadi lain urang hungkul lamun urang hungkul nya kitu batasanana sakamampuhanana nah iyalah dina situasi pikeun urang jadi
keur ngabahasna memperluas bahasan lain cek pandangan sorangan gitu. Lalu menang sorangan mah nyata kitu teh ya tadi. Zakat mah anu geus puguh ditangtukeunana geus sakitu. Padahal mah dina kitab-kitab anu sejen dibahas deui ternyata geuninganan ayeuna mah konsepna bahwa zakat teh lain sakadar harta, benda, perniagaan, terus meureunnan oge terakhirna bahwa setiap anu dirizkikeun patut ku urang dikaluarkeun. Ya. Anak rezeki lain, rezeki kaluarkeun atuh lain kaluarkeun anakna maksudna teh nya kade ngamaknani eta teh. Pamajikan bager kudu dikaluar lain pamajikan kudu dikaluarkeun. Tapi ieu nu terselubungna makna anu takdiriyahna itu. Budak teh rezeki, maka si budak supaya manfaat pek titah ngaji pasantrenkeun. Gitu. Supaya manfaat tumbuh kembang deui gitu. Pamajikan bager kumaha lain dititah keluar. Manfaatkeun ku urang bahwa istri adalah rezeki anu soleh nu harta paling berharga banyak. Sebutkan harta anu pang mewah-mewahna adalah almar'atu sholihah. Maka ta si mar'atu sholihah teh deuketkeun jang ka Gusti Allah. Kumaha carana nyata ngabangun rumah tangga teh supaya di mana urang keur ayeuna sangeuk disupport ku pamajikan. Di mana keur pusak-pasak aya tetangga nyeberean. Jadi kade lain pamajikan anu kudu disedekahkeun atuh beah keur mah hiji-hijina disedekahkeun lain. Jadi tinggal memahami konsep nahu kuat tadinya. Terus hiji deui supaya setengah bait sampurna. Kamari meureunnan mana setengah bait mimiti meureunnan salat. Sholli sholata hiji wa zaki malaka ngaluarkeun zakat tina harta milik anjeun summa nu katiluna nyata puasa. Lain rek ngabahas perinci puasa naon deh. Ya. Jadi ieu keur nyaritakeun cabangna. Cabang dina subul iman anu ka-23 nyata meureunnan wasu batu sali satu wa isruna. Cabang anu ka-23 nyata saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Bi ayat truka sairil mabturat nyata ngajauhan ninggalkeun kana sakira-kirana anu bakal ngabatalkeun pi ayyamihi dina eta poean Ramadan. Jadi nu tantukeunana berarti puasa Ramadan. Cek dina cabang iman. Enak konsep urang bahwa lapad saum jeung siam eta satu konsep anu berbeda. Meskipun aya nu samana. Puasa saum, siam saum, soim saum ya segi bahasa. Tapi nu digunakeun dina Al-Qur'an bahwa lamun puasa Ramadan berarti aya dina surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba. Lapanna kutiba. Dipardukeun alaikumus siam. Ya. Kutiba alaikumus siam. Bahasana siam, lain saum. Mungkin ngabagi pernah ngajelaskeun antara siam jeung saum. Tinggal balikan dewe tingalilah dina bahasa saumu syariah jeung saumu thariqah. Sarua jeung zakat tinggal muka deui nu ti heula. Muka ti mana?
muka ingat-ingat nu ingat kita ri nu poho dah hese nu ingat we nu teh heula. Ari bahasa nama insyaallah aya meureudan geus tinggal neangan nu teh heula ge dina eta mah boga kuota mah ge mun boga kuota tinggal setel deui ingat-ingat da aya urang sararea ieu di mana aya salahna tinggal nyirian oh salah gitu salahkeun ulah dibenerkeun salahkeun kayak tinggal dikoreksi gitu benerna jadikeun contoh gitu moal kudu nanti teu narima bahwa bacaanana salah yakin gitu nya salahkeun ieu cenah ngajelaskeunana salahkeun we lamun diulang deui kan ieu pan spontanitas meskipun aya coretanana bisi keur ngajelaskeunana salah kat saletot bahkan jauh tina nu sakumaha katangtuan salahkeun gitu puasa dina bahasa dia saumu Ramadan tulisanana saumu Ramadan ya saum dina Al-Baqarah kutiba alaikumu siyam lapad sauma aya dina surat Maryam inni nadar tu laka sauma ya surat Maryam nyata ibunda Siti Maryam nazar nyata henteu bakar nyarios jeung sasaha barang dahar eta mah lapadna nazar tu sauma nadar puasa ngomong dispesifikeun ayeuna bahwa dina bulan Ramadan oge niatna nawaitu sauma berarti lain ngan sakadar barang dahar hungkul ya berarti puasa ngomong tina nu teu manfaat puasa paningali tina nu teu manfaat puasa ceuli tina nu teu manfaat puasa suku leungeun tina nu teu manfaat gitu dikolaborasikeun nya sehingga datang we kamin soimin loba pisan cenah nu puasa ngan lapar jeung haus sungkul lapar haus datang maghrib dendam gitu aku sabab tadi na kitu hungkul boga paniatan puasa teh puasa nahan lapar jeung haus datang waktu nama bak gitu lain ngaraksa sementara lamun geus bisa memahami bahwa puasa di dinya adalah nahan hawa nafsu sehingga meureunnan barang daharna diraksa oge supaya bisa ta puasa teh tujuanna naon ngadeukeutkeun diri jeung Gusti Allah ngalaksanakeun parentah Gusti Allah ngarasaan kumaha lapar kumaha ngarasaan haus geuninganan dibere karak lapar jeung haus model kitu oge geus lak-lakan komo engke urang diriungkeun di padang mahsyar eueuh tukang es eueuh nasi padang gitu. Rek barang pentah kumaha da tukang nasi padang ge milu ngariung di padang mahsyar. Takam min soimin cenah loba anu paraluasa kur meunang lapar jeung haus sungkul. Tah maka ti dieu mah urang nya lapadna secara garis besar mah puasa Ramadan. Naon Ramadan teh? Mimiti puasana nya puasa teh nahan lapar, haus, jima gitu nya. Nah secara ilmu fikih geus perlente pisan tinggal memperkuat unggul nyata naon Ramadan. Dicokot tina lapad Romado panas. Ya. Nah kok panas nyata nahan hawa nafsu timbul hawa panas dina diri ieu teh keur bertentangan teu sesuai ari ti heula mah lapad Ramadan teh cuaca panas ngalawan antara kudu nahan lapar jeung haus dina cuaca panas gitu.
datang kadieuna ningali contoh nyata ku ulama di contohan kana kupu-kupu hayang katempo alus ya, ngagunakeun proses nyata tina hileud kudu jadi kepompong. Tah posisi kepompong teh adalah romado, menahan hawa panas tina dibulen ku eta meureunnan si hileud teh dibulen lain maot hirup teh ya teu dahar teu nginum pan dibulen engking nimbulkeun hasil nyata kupu-kupu alusna. Urang ge lamun hayang boga hasil bisa ngapung bisa alus ya berarti kudu bisa cara hileud keur jadi hileudna mah geuleuh bahkan beracun aya peurahan keuna we ararateu nya tapi geus begitu jadi kepompong panas sababaraha poe teh dina kepompong nya geus we aya dina pada waktuna pan lain sakedeung dina kepompong ge lain sapoe hungkul aya sababaraha poena ceuk ilmu anu mempelajari kupu-kupu sabaraha poe jadi kepompongna teu barang daharna teu nginumna teu gerakna anggap puasa meureunnan teh nya panas dina jero eta teh engke ngebogaan hasil anu begitu memuaskan bahkan bisa hiber. Ari urang bisa hiber ka mana? Bisa hiber ruh urang manggihan nu bogana. Lamun urang bisa nahan panas dina dirina ngalawan kahayang duniana eta. Sabab wamal hayatud dunya illa mataul gurur gitu. Dunia mah dipake jang uulinan hungkul harta banda dipake kahayang kadang urang lamun boga urang anu ngajaga tadi teh ayo we makin loba urang nu ngajagaan duit nu ngajagaan imah nu ngajagaan mobil nu ngajagaan motor ngajagaan HP bisi ku batur tapi lamun dijadikan perkara akhirat eta tah nu disodakohkeun nu dijakatkeun bakal ngajagaan urang. Begitu pula ayeuna lamun ku bisa nahan diri tah berpuasa urang. Puasa teh ngan sakadar laparna, geus puguh lapar tadinya cara hileud teu dahar teu nginum. Puasa oge gerakna datang weh yeuh konsep ceuk ilmu tasawuf mah riyadhah. Jadi batur bisa ilmu itu ieu nu aneh-aneh teh lain ku sabab ayeuna neangan ilmu batin tapi geus kacapai riyadhahna nahan diri misah jeung duniana hatena dipasrahkeun ka Gusti Allah keun awakna mah sabab engke nu ngurusna Gusti Allah gitu. Lamun nyaritakeun bahwa para wali riyadhahna model kumaha mak geus teu butuh deui kana perkara dunia baraning dahar. Dah heug wae pasrahkeun kan nu bogana sehingga dina pada waktu eta meureunan geuning aya nu bisa nanclub ka jero taneuh, aya nu bisa ngalangkang dina cai, aya nu bisa ngapung wae gitu kan. Nu kitu lain nu diarahna lain. Eta mah leuwihna itu. Leuwihna eta mah bisa nembus kana taneuh, bisa ngalangkang dina cai, da ayeuna nembus ka taneuh naon bedana jeung naon cacing. Cacing oge ming bisaeun keuyeub bisa nerobos kana eta. Teu disebutkeun mulya eta cacing bisa nerobos kana eta. Padahal teu bogaeun leungeun-leungeun acan eta cacing. Tanagana lamun jeung urang gedean mana? Urang jeung cacing. Gede kene urang, tapi cacing mah bisa nerobos kana taneuh. Ari urang? Urang mah kokoreh moal kuat, kudu make alat urang pan dibere akal. Cacing mah ku dirina. Nya, cacing mah ku dirina, reut ngaliang dina taneuh.
Hepan eta mah mentakan tong bangga teh lamun disebut kabar hadinya mah bisa cenah urang bisa paling sabaraha kuatna dina taneh teh bangga bisa napak sancang dina cai tuh kungkang engkang jadi bangga bangga bisa hiber kukupu papatong halaliber tadi bangga eta mah leuwihna para wali bisa kana tanuh bisa napak sancang dina cai bisa hiber eta mah leuwihna mana atuh utamana nyaeta dirina geus dipasrahkeun ka Gusti Allah. Jadi hatena eueuh dunia-duniaan gitu. Ari urang pan masih kena butuh. Diteang sehingga lil ibarat urang jeung kalangkang teh isuk-isuk keneh. Urang mah can manggihan ka sore, ari para wali mah geus sore, geus diudag-udag ku kalangkang, geus teu butuheun, arek nuturkeun heuh teu kajen. Seperti aya ulama menyebutkan bahwa eta mah cenah hubud dunya beunghar make keneh Samarinda make keneh BHS make jubah imahna lega jeung talamun geus nyacad ka para ulama ka para wali tingali engke barangkalna nyebutkeun hubud dunya teh aya anu kitu aya nu henteu aya ngan urangna moal apa mentakan hate urusan lain urusan jelema gitu. Teu bisa disebutkan abongkeuna ajengan ayeuna gararagah make mobil jeung segala rupa disebutkeun hubud dunya teu bisa. Dan lain bagian urang merediksi masalah hate itu. Nyebutkeun bahwa ieu ajengan anu beunghar disebutkeun hubud dunya ternyata dipasrahkeun kabeh hartana baralik deui. Kamari ieu mah nyaritakeun kormana hiji raja nya anu dipasrahkeun kan nyebutkeun hubud dunya eta si korma bisa dibeli 700 600 real balik deui we ka raja deui manehna mah ukur menang harta saeutik. Jadi lain harta anu diteangan tapi eta harta baralik deui. Jadi engke bahasa paling sederhana pisan nu kaartina jadi lamun aya ajengan menang amplop guru menang amplop lain hubud dunya hayang di amplopan lain eta amplopna dararatang gitu. Amplopna nu dararatang ka ajengan. Da ajenganna mah teu sugan nadahkeun kieu henteu. Ngan dararatang ku sabab meureunan tadi na geus meunang masyarakat. Ari urang mah amplopna hayang masyarakat embung pan gitu. Encan puasana, encan riadohna, encan ngaji kitabna, encan ngorehanana, encan manggih masalahna, encan itu can ieu urang mah teu nyaho. Jadi nu ditempo teh hasil, lain prosesna. Urang mah hayang teh miluan prosesna hasilna, miluan panena itu. Teu milu capek prosesna. Sok dicarekan pan ku indung oge sia mah palebah panen memilu hari palebah nanur mung bebelokan mung hari palebah ngagiling heula pagawean sae eta teh ngagiling teh heula ti tas tanur mung bebelokan mung ngebot mung ngagiling pariwet kadang sok di eta jeung huwet-huwetna pagawean tinggal eta mah dititah modelkeun dititah ka warungna mung kulianana we budak ayeuna mah nya ka warung atuh cenah pangmeulikeun ieu mung jajan teh heula kadang dititah ka warung nu dibeulina henteu jajan we mana sia nu dititahna teh eueuh cenah di warungna ge mana duitna ieu ning saeutik pan jajan kulian teh heula barang beulina encan ibarat gitu sok loba nempo hasil teu kudu nu jauh nempo tetangga urang si eta mah cenah si anu mah heueuh nu biasana riweuh teh sagigireun tu tingali gerapa cenah tetangga mah teu nempo tetangga riweuhna kumaha capekna kumaha gitu
Modelkeun cara ayeuna lamun anak buah ngagunakeun aplikasi pa hese ieu mah sia mah hese teh ngagunakeun aing mah hese teh nyieun mane mah hese teh nyebutkeun hese cenah hese teh dina ngagunakeun urang mah nyieun pusingna sia mah teh nyaho pusingna dek nyieun aplikasi nyaho teh ngagunakeun bari jeung dibejaan heula deui nyebutkeun pusing teu nyahoan prosesna nu itu mah nyaho geunah teu nyahoan tah ti dieu gitu nempo tukang oncom mimitina model kumaha darwe cenah ayeuna anu geunah cenah si eta mah ajengan anyar ayeuna katempo ajengan anyar sote dijelemakeun ku jelema gitu keur teu dijelemakeun anu model kumaha pan mentakan nyebutkeun hubud dunya teh karak eceuk urang seperti aya wali murid tuan seh nyangka bahwa tuan seh macana gegenahan dahar jeung daging sementara anak kaula mah jeung naon bubuk jeung uyah atawa jeung naon teh koneng gitu nya cek tuan seh ayeuna lamun dina manakib lamun heug sakirana anak anjeun hayang dahar cara kaula bisa teu begitu eta daging anu geus beres didahar kum hirup tah lamun geus bisa kitu gae barang dahar sadaekna ayeuna mah wayahna masakat heula mentakan geuningan sok aya balik deui lamun di sakola mah murid wayahna anu dititah kan geus jadi guru mah beda deui pan urang mah guru bareto ge keur jadi murid kitu gitu. Cek murid teh geunah cenah jadi guru mah heuh teh lain jadi guru mah memang jadi guru teh pan murid heula meureuneuhan nya sama menjadi guru teh pan jadi murid heula kumaha yang jadi guru teh prosesna leuwih panjang gitu bereskeun sakolana terus panjangkeun nepi ka kuliahna geus kuliah darwe karak meureunan kana profesina jadi guru teu ujug-ujug jadi guru pan terus meureunan ti dieu tah hayang mencapai cara tadi teh ya bahasa Romado panas teh bahwa hayang hasil anu sempurna berarti tingali prosesna kudu daek heula urang dimasakatkeun panas diri urang teh nempo batur mah ulin urang mah henteu batur mah bisa puasa batur mah santen panas urang teh hayang tapi urang teu bisa ngan kade ulah panasan ngan sakadar masalah dunia hungkul masalah akhirat henteu panasan pan masyarakat urang mah panasan ayeuna lamun keur usum lato-lato kabeh lato-lato usum ayeuna nu kamari lampu anu disarelekeun panjang kabeh nu kitu usum sepeda kabeh dagang nu sarupa kabeh dagang sebelah kabeh atuh cik atuh beda masing-masing moal meureunan pan-panasan tapi dina pala batur ngaji teu panasan ngaji mah ayo we masing-masing lah batur sadakoh ayo we lah cenah didinya urang mah moal datang ke masjid ayo we lah gitu. Jadi teu panasan dina pala nu kitu nama gitu batur puasa urang teu kudu cenah urang mah teu kudu panasan batur ngaji teu kudu urang mah. Nah, jadi kuriadoh sekumaha panasna riadoh urang meureunan ningali batur mebalak kecerakan masalah itu ieu jeung masalah urang mah bisa riadoh teu kudu ayeuna neangan ka gunung ka kamar we teu kudu dilala teuing sapeuting lah ngarasaan gitu misahkeun diri jeung jelema ngadeukeutkeun jeung Gusti Allah sapeuting we di kamar wudu, salat, pareuman lampu bisisieun keneh ku pareum ngurungkeun lah gitu
lamun ayeuna urang can boga mental kudu riadoh keluar mah nya seperti ka gunung, ka guha, ka saung, banter-banter di saung cara di Lebak Bayuani di Lebak sorangan gitu tah. Riadoh sapeutingan lah gitu wiridan. Karasa engke bukti tina hasil riadohna. Sehingga meureunnan anu dipake tah bahasa puasa teh berarti dirina keluar tina batasan-batasan normalna. Batur biasa dahar urang henteu, batur biasa nginum urang henteu. Ieu mah dikurangan. Engke puasana teh ngurangan tong boroning tina nu haram. Tina nu halal ge dikurangan. Puasa tinu haram mimiti tina nu haram. Puasa tinu haram. Pisahkeun. Terus kanu subhat. Terus kanu makruh, terus sampai kanu halal dikurangan, di stop itu ku puasa. Ngobrol kurangan. Ya. Matana kurangan. Nu tadina cek paribasana nyoo HP teh sapopoe jeput ganti atuh tina main game tina YouTube, tina Facebook, tina Instagram jeung sajabana kali-kali atuh setel Quran, setel shalawat gitu. Kalau banyak ya Quran jeung shalawat paling lila setengah jam panas gitu mah ganti deh kana dangdut jeung kana pop anteng nepi ka sarena kan. Tibran setel kitu mah lain dangdutan biasana teh anu nangning teh golek jaipongan degungan gitu waringa gegeheur reup tiba dan ceulina pancan diajakan gitu masakat diajakan kana nu bener mah ceuli teh mungeun sok diajakan ngaji nu tadina ieu ceuli tara diajakan ngaji diajakan kana lagu-lagu kana ngobrol mah kuateun ajakan ngaji ngadadak harita keneh bonge ceuli teh teu kadenge we sahaliwang gitu ngaji teh. Panon nu diajakan dina nu perkara umum kuateun. Main bola kuateun, main HP kuateun, ngobrol kuateun, main gapleh kuateun. Datang we ngaji tunuh. Saha urang ya. Teu kudu neangan saha urang we. Pan eta teh huluna hurang awakna muning. Padahal mah aya di urang jeung di uing we geus atuh kudu ka batur lamun ka batur sok eta lah sok naon tersungging kana gitu ieu ka urang beurang dipake ngurangan kitu peuting we tah wa pilayali hali taatil maula cenah kitu peutingna dipake taat ka pangeran. Ari bulan puasa Ramadan mah taat peuting teh nya teh dipake taraweh, dipake tadarus. Lamun heug urang bisa ieu ngonsepkeun bahwa diri teh tadi jelema umumna urang beurang dipake umum. Beurang dipake umum. Gawe ngariung jeung sajabana lah. Sakola atawa naon pokona mah umumna umum datang mereup ka peuting. Mana reup ka peuting teh magrib mulaina tah anggap teh dinya. Wa pilaili li taatil maula. Cobaan begitu datang magrib geus tah pareumeun. Urusan jeung jelemana, urusan jeung pagaweanana. Pan gawe ni ka jam 4 lin. Nya. Beres atuh istirahat. Jeung keluarga begitu datang magrib keluarga ge tinggalkeun babaturan tinggalkeun pagawean tinggalkeun naon atuh salat datang magrib teh wiridan nepi ka isya salat beres karak istirahat gitu. Datang bahwa jelema dibere istirahat responna otak oge nyahueun datang heulai teh kusabab kurangna oksigen atawa geus capekna konsentrasi otak datang we heulai gitu.
dipaksa pan ari aya bola mah deuh ngariung bala katrakan bari ngopi jeung segala rupa kuateun datang we kana ngaji ti 7:30 nepi ka jam 8 teh lila karasa sarerea gitu. Hayang buru-buru beres. Nah, komo qiyamul lail mah meureun. Qiyamul lail. Hudang ti peuting osok atuh Kang di oge hudang ti peuting mah. Jam sabaraha? Kadang jam 12, kadang 1:30, kadang 2:30, sok hudang peuting. Ka WC, geus teu WC balik deui we. Da bahasana ge hudang ti peuting, hudang eta kacai. Terus balik deui. Cek bahasana ge nya hudang ti peuting atuh hudang paon ge ti peuting mah kacai kahampangan sare deui. Padahal cenah lamun heug bisa oge lamun urang konsep ulah nepi ka pondok bahwa qiyamul lail teh tahajud hungkul tengah peuting atawa hajat istikharah peuting gitu. Emang eta mah ketentuan secara pikirna gitu, tapi aya sisi lain bahwa nyebutkan bahwa di mana jelema salat Isya berjamaah jeung subuh berjamaah berarti sarua jeung ngalaksanakeun qiyamul lail. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Sarua jeung ngadegkeun qiyamul lail. Aya we disebutkeun tadina waktu samemeh datang waktu subuh teh aya pajar. Aya pajar kadib, aya pajar sodik. Jadinya salat 2 rakaat. Jadi memeh subuh tak kaasupkeun eta teh gitu. Beres salat subuh, entong salat sunat, eueuh tah, nya. Pake we eta mah rek wiridan rek naon kitu nya. Datang nepi kana suruk. Suruk teh bray-brayan caangna panon poe. Geus eta mah rek sare deui rek indit gawe ge terserah. Maka eta jeung saeusi dunya ge leuwih hade keneh eta. Tina subuh nepi ka suruk gitu. Aya we salat isyraq gitu. 2 rakaat. Eta non pahala ganjaranana dibandingkeun jeung saalam dunya mah gede keneh eta. Lamun baik meureunnan ngajaga beres salat subuh nepi ka waktu isyraq dipake ngadeukeutkeun diri jeung arek maca Quran, rek maca sholawat, rek dzikir, rek tasbih kumaha we eta mah gitu. Teu kuat sabisana ya kumaha we. Da dirinya lagi faida paragta pansab. Wa ida qudiyatis salat fantasiru. Maka eta mah. Urang karak bisa ngalaksanakeun kamari teh karak salat, karak yang penting mah salat. Karak bisa kadar puasa nu tadi teh nahan puasa teh lapar jeung haus jeung jima karak nepi ka dinya laksanakeun tetep gitu. Intina mah karak meureunnan ngalaksanakeun parentah sebagai bentuk penghambaan gitu. Supaya naon ngalaksanakeun parentah kitu tolaban lirido meunang ridho ku ngalaksanakeun parentah. Banter-banter atuh teu sampurna oge meunang dipikaredo ku sabab ngawaro gitu. Karak bisa ngawaro teh salat, puasa gitu. Sok sanajan encan sesuai ketentuanana ujratna kumaha karak bisa ngawaro heula gitu. Sakitu ge sudah alhamdulillah gitu. Nah, ari cek piki mah meureunnan dimulai ti pajar ila guru bisyamsi. Timimiti pajar naon? Pajar sodik datang waktu subuh. Pajar sodik teh. Ya, pajar kadib eta dipake jang sahur gitu. Berhai caang reup deui gitu. Ya, pajar kadib, pajar sodik. Pajar teh
Jadi panon poe anu bener caang ketereup deui sebut pajar kadim gitu. Ila gulu bisamsi nepi ka tenggelamna matahari cek urang mah surup panon poe magrib lah gitu. Ti subuh nepi ka magrib nahana geus datang magrib ma'a salamatin serta salamet. Salamatina naon nyatina junub berang-berang ya. Minal haidi tina haid nifas wiladah tak eta teh salamet. Terus ngamaknaan salamet cek piki manu dieu haid nifas wiladah ya. Tapi lamun ngamaknaan nu sejenna ma'a salamatin minal ma'asi tina maksiat gitu. Salamet tina maksiat jongjon ya. Wa minal igma'i wa syukri tina sakalor tina wureu. Salamet berarti teu aya mabok, teu aya sakalor teh ayan sakalor supaya meureunnan sampurna cek fikih ayat cek tasawuf ayat cek ilmu thariqah komo geus numpat kana hakikat mah. Jadi pan tahapan-tahapanana boga masing-masing syariat, tarekat, cek fikih, cek tasawuf. Karena dibandingan ke ilmu teh kudu tilu ngarendeng. Fikihna, akidahna, tasawufna gitu. Aya tasawuf teh ngabahas kumaha nya teh intina mah berakhlak gitu. Nempelkeun tah iman, Islam jeung ihsan. Jadi tilu rendengan sebutkeun kokohna agama teh ku tilu. Islam berarti fisik. Islam teh fisikna. Ngalaksanakeun peribadahan. Bener teh? Salat fisik, puasa fisik, zakat fisik, dohir, ya, haji fisik. Tapi iman non fisik. Ya, akidah. Iman, akidah. Islam fisik gitu. Bagian hati berarti keyakinan, keimanan, ngabenerkeun tekad jeung segala macam. Ihsan meraktekeun tina nu dua. Make tata krama, sopan santun, akhlak budi pekerti sehingga ibadah teh lain karena jelema, karena Gusti Allah. Tah rek kitu rek kieu ge meureunnan seolah-olah urang teh bisa segala sesuatu karena Allah. Terus di mana keur ngalakukan sesuatu keur di naon kitu cek urang mah dipantau ku CCTV. Jadi moal liwat tina koridor lamun di kontrol ku CCTV mah da gawe ge anu mah geus sayangna kabeh make CCTV. Padahal mah ku jelema mah teu ditempo teu henteu. Jeung rada kasieuna teh aya, kunaon aya CCTV. CCTV mah ayeuna meureunnan bisa jelas bisa teu jelas. Tapi CCTV na Gusti Allah mah bukti lain jasadna hungkul jeung hate-hatena. Lamun CCTV menang jelema ku gerakna hungkul. Sorana kadenge tara. Hah? Aya lamun deukeut, mun jauh henteu pan. Nya pan alatna bisa ngadetek gerak jeung suara. Lamun deukeut. Kitu oge menang jelema mah. Ada Gusti Allah mah tong boroning nu deukeut nu jauh hatena ge masing-masing kakontrol. Tamahamkeun tina akidah teh nyebutkeun bahwa Allahul Khabir, Allahul Basir, Allahus Sami. Dipraktekkeun ta ibadah teh ternyata urang teh dikontrol. Mau ada gitu. Jadi puasa teh lain lapar hungkul, lain hungkul jeung biwirna cenah. Bahkan hatena da Allah ngontrol lain bibir hungkul jeung hate-hatena dikontrol kabeh di pariksaan. Nugaskeun malaikat bukan berarti Allah teu kawasa. Allah kawasa ngan nugaskeun ka malaikat. Sehingga tah
Tidilah nambahan bahwa berenang cabang imana salian ti salat, zakat, puasa. Ieu rentetan perkara anu dijadikeun rukun Islam berenang. Salat mimiti kadua zakat. Geus zakat kana puasa. Asaumu junnatun, dindingna dibenteng. Ari tadi mah kawani nya. Sementara salat tihang. Terus zakat ayeuna kawanina, bentengna. Anu begitu di tihangan, di pondasian, datang puasa di dindingan gitu. Disekat dinding baitu gladi. Arek ngomong berpuasa. Arek nempo puasa. Arek ngambek puasa. Biasanya puasa gitu nya. Sok sanajan eueuh jelema anu nempokeun ge pan keur puasa. Kakontrol gitu. Jadi aya bentengan sehingga meureunna tah ngamaknaan kitu nu tilu teh nya tihangna, nya pondasina, nya tihangna. Datang engke meureunna jang rarangkena di atapan nya atap haji. Nah atap haji ieu mah make ilmu nu lain coret cek aturan para ulama ieu mah bahasana kieu cek analogina. Lamun bahwa haji lil ibarat atap tadi puasa tihang, dinding, pondasi, atap pan bagian luhur. Tingali geran nu berangkat haji ari atap teh luhur. Tingali nu geus berangkat haji sok rubah luhurna. Rubah luhurna. Jadi bodas. Atap naman luhurna geuna. Lamun teu disebut teh kadang pan teh mahal menang hese. Nyapan bagian luhur mau mahal renan jeung hese di kudu tarakal segala rupa gitu. Eta mah cek analogi gitu. Geus ieuh meureunna tah sampurna puasa salatna, zakatna, puasana, hajina ieuh tah. Tinggal we engke mapaesan sagala rupana ku ihsan. Mana ihsan teh masang karpet, masang sofa, bangku, lomari, tah eta dipapaesan. Naon ihsan teh? Nyata anta budallah, ibadah ka Gusti Allah nu rupa-rupa jenisna. Nu tadi mah pan mutlak. Jadi anta budallah, ibadah ka Gusti Allah anu luas. Eta mah tah dibereakan ku di dieu jenis engkena mana ibadah nu luas teh. Arek ngiceun kokotor di jalan nu sifatna bisa ngamadaratkeun ibadah. Bagian eta cabang-cabang iman. Ibadah nu lainna seperti kakolotna jeung segala rupana tah eta we nempelkeun tilu. Jadi bangunan kokoh, indah jeung betah di cicingan. Lamun imah kosong hungkul kos majelis gitu. Kadang teu betaheun di majelis. Tapi di imah pan aya bangku, aya kasur, aya kamar. Berarti tinggal kumaha urang. Engkena rek mapaesan ibadah urang ku model kumaha. Anu kudu wajibna, kudu sunatna, biasa diperkuat mah ku perkara anu sunat gitu. Salat nu wajib gendingan ku sunat. Puasa nu wajib gendingan ku sunat gitu. Zakat nu wajib gendingan ku nu sunat. Berarti ku sedekah teh gitu gendingan. Ya. Wasuk batur rabi'atu wa isruna jeung ari cabang anu ka 24na al-i'tikafu wallahu a'lam. Eta mah bet kabelah ditu ban. Ya. Jadi
karak setengah bet teh 3 eta salat zakat jeung puasa. Oke, setengah bet nu ka dituna nyaeta beunang iktikaf, haji, jihad. 3 deui jadi genep tina sabet gitu. Patukromu maka insyaallah meunang kamulyaan. Lamun bisa ngalaksanakeun anu genep gitu. Nah, sakitu sada. Wallahu a'lam. secara